Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ismi. Aya bagian ngaran eta tis'atun ayat 8. Awal nu kayjina tis'ah eta al ismu ngaran al waqi'u anu tumiba ismu ala syai'in kana sesuatu. Bias bidati kawan ngitung-ngitung datna eta syai'. Kasa iri alam seperti sakabehna pirang-pirang ngaran. Si malam teh nau zaidun nawal canada zaidun apa zaidun ngaran zaid payeuna sana zaidun eta datu syai'idatna sesuatu wa haqiqatu jeung sejatina se sania anu kadua nanti saya tahu kiwanu tumi ba'ala syai'i kana sesuatu bihas bijudin kalawan ngitung-ngitung zuz min azai tina ping-ping zuzna eta syai' berarti tegasna datna eta syai' kajauhar seperti kendat rizidat kana dinding wal jismu jeung jisimna lahu kana eta jidat sari suhaun kateuna tisna eta waqiwan tumibala syai'in bihasbi sifatin kang ngitung sifat hakikat hakikiyatin anu bangsa hakikat qaimatin anu tetep ieu sifat bidati didatna eta syai' kal aswad sapertikeun warna hideung wa abyad bodas wal had rasa panas wal barid hawa dingin Rabi'ah kaubat nanti nata waqi wala syai'in biasbi sifatin od idofiyatin sifat anu bangsa senderan pakot doang kal ma'lum sab mandekeun anu dimaklum kanyakeun wa mafhum anu dipaham wa madkum caitakeun wal malik wal mamluk wa malik anu ngarajaan wa mamluk anu dimiliki misal kalimana tin saya waqi wala syai'in biasbi sifati salbiyah kawan ngitung sifat salbiyah teh anu dicopot ka'ama samadekeun lalong wa fakir wassalim jeung salamet anil afat dina pancabahya salisuan kaganap nanti saya tawaqi'u ala syai'in biasbi sifatin hakikiyatin ma'a sifati idofiyah serta sifat idofiyah ka'alamin ka'alimin sapertikeun anu ngati wa qadir nu kuasa binaan kan ngadegeun ala anal ilma kana saena ilmu wal qudrata eta sifatun hakikiyatun laha eta tetep kana eta sifat idofatun nyendek ngaran ma'lumatin kana sesuatu anu geus maklum wa muqad wal maqdurat jeung anu ditakdirkeun sabihan katujuh natis ayat al-waqi ala syai'in biasbi sifatin hakikiyatin ma sifati salbiyah qadirin la yujuju ma apes ieu qadir wa alimun la yajru muamatak bodoh itu alim wa kawajib wujud seperti wajibna wujud saminu akadalapan nanti saya ta'awak kuntumi bala syai'in biasi sifatin adofiyatin ala sifati salbiyatin kalap dotil awal pa inausina awal eta ibaratun ibarat an kauni dina kebuktian anu eta sabikon anu mihlaan gairahu kasainti angga wa ari itu kaunihi eta sibatun idofiyah wa ana usaina Allah eta yasbiku mua aya anu ngamihlaan kalau saha gairuhu sainti angga wa ari itu la yasbiku eta sifatun salbiyah wa ka qayyum seperti babar qayyum wa inna manusana mana qayyum eta kaunu kebuktian anggo eta ko iman anu berdiri binafsi kawandatna anggo aya layah tadi teu ngabutuhkeun anggo ira gori kasayanti anggo wa huwa gitu layah tadi eta salabun wa muqawwaman rigorihi kasainta ngawwa itu muqawaman eta idofatun tasiwan kasalapana tis'ah eta awaqiwan kumiba ala syai'in bi asmi majmu'in
kawan ngitung anu dikumpulkeun majmu' sifatin dikumpulkan sifat hakikiyatin wa idofiyatin jeung sifat idofiyah wasalabiyatin jeung sifat salabiyah kal ilahi samadekeun Tuhan ka ilahi sapertikeun Allah Tuhan fa inasana ilah eta ya aja dulu nuduhkeun ilah ala kauni kana kabuktian Allah eta mawjudan azalian rawa azali wajib wujub anu wajib aya nalidati kadat Allah wa ala sifati salbiyah jeung kana sifat-sifat salbiyah adalati anu nuduhkeun ieu sifati salbiyah ala tanzih kana dibersihkeun wa ala sifati idofiyah jeung kana sifat-sifat idofiyah adalati nuduhkeun ala ihai ala ihai kana ngawujudkeun wa takwin tegasna ngawujudkeun wa ngau ay alafal Allah eta alamun isim alam ala dati kana dat al wajibi wujudi anu wajib ayana ay aladi dat layum kinu anu teu mungkin naon adamu awana itu ladi la fil madi lain dina zaman anu enggeus wala fil hante dina zaman anu eukeup wala fil istiqbal teu dina zaman anu bakal datang walam yujat dipanggian eta di nafsahu kana dina itu ladi walam yujid tengayakeun itu ladi nafsu kana dina itu ladi walam yujidhu jeung teu ngayakeun ka itu ladi sahabaruhu sainti ladi qala alban daniji al ismul a'dam ngaran anu agung wa itu ismul a'dam eta Allahu ngaran Allah inda ahli ilmi numurkeun ahli ilmu wa rahmanu rahim lapar rahman rahim eta sifatani dua sifat mutasabihatani min rohima din lapar rohima bitanzilihi kalawan tempatna eta rohim bimanzilati lazim kalawan tempatna bina lazim bi ayab goku yen tetap eta rohima ala sifati kana sifatna eta rohima ghairu muta'alikin tanpa nyantel bil maf'ul kana maf'ul apa kok dikatakeun rahimahullah so rahima ae kasurat naon rahmatu kasurat oba naon rahmatu rahmatullah ae bijali ngajadikeun eta rahima laziman kana bina lazim bi ayyahula kuyen dialihkan bi ayyuhawla kuyen dialihkan min fi'lin tina fi'il bi kasil aini kasakeun antina hi ila fi'lin kana fi'il bidomia kawan domana eta ain rohuma wa qulima dihalakeun Allah pada Rahman Rahim daripada Rahman Rahim ya nau kana sana Allah eta ismud dat isim dat wa umaitu Rahman Rahim eta isman dua ngaran eta isma sifatin dua ngaran pikeun sifat wadat lagi dat eta muqaddamatun pantas dihalakeun ala sifat daripada sifat dat atau sifat wa qulima dipayeunkeun non ar-rahman lapan rahman ar-rahim daripada rahim ya nau sana rahman eta khusun wa khusus Irkan ayu kau dikatakan rahman ikai tabira fi rahmi wal khos anu usai tamu qalamun hirkan al-am pada anu am ya anau kana sanyana eta rahman eta ablagu leuwih banget min rahim daripada lapan rahim wal ablagiyatu anu leuwih banget tatu jadu dipanggihan ieu ablagia bi'tibari adat kawan hitungan wali ada kusabab itu tu jadu kira dikatakan ya rahmanu dunya
ya nausana rahmanud dunya eta ya umu lebih sumaramba ya rahmanud dunya al mu'mina wal kafir wa rahimal akhirah. Setiap rahimal akhirah anasna rahimal akhirah eta ya yukhasu ditangtukeun rahimal al mu'mina kana kajama anu iman wa tarotan sakapeung biti bagi sifat ngitung-ngitung sifat bagi halaku sebab biti bagi sifat kira dikatakan ya rahmanud dunya wa rahimud dunya ya nan ni'am kana sampun nikmat al uhrawiyah anu bangsa akhirat kullaha tegas sakabehna ni'am eta eta jasamun loba wa man na'amud dunya ayana nikmat dunya eta pajalilatun gede wa haqiqatun ejeng hina alhamdulillah sadaya puji eta lillahi milik Allah ladidat hada angis nuduhkeun ieu ladina ka abdi sadaya lihada kana ieu amal lihada kana ieu aya dalana geus nuduhkeun ladi ka abdi sadaya hada amal kana ieu hada amal kana ieu amal wa ma kunna jeung teu kabuktosan abdi sadaya eta lanah tadiya meunang petunjuk abdi sadaya lolaan hadana lamun mah henteu nunduhkeun ka abdi sadaya sa Allah Gusti Allah wa hadil jumlah teh ieu sakabehna jumlah ieu alhamdulillah di eta musta'na pun jadi kawitan au halun atau jadi hal lakina tetapi hade jumlah tapi makna ta'eu dina makna ngelatan wa ma alapad ma eta nafiyatun disebut makna fi wa kana kabukti sa wa kana jeung alapad kana eta fi'un nakis fi'un nakis wa na alapadna eta ismuha isimna eta isimna kana wa hobar wa hobarna kana eta mahdhufun dibuang muta'alikun anu cumantel ieu mahdhuf lamil juhud kana lam juhud azaidah ti anu jadi panambah aima kunna teu kabuktian abdi sadaya eta murodan anu dimaksud hidayatan kana hidayah abdi sadaya wa an lapad an wa an halana lapad an halana eta mubtadaun jadi mubtada wa khabar ay khabarna eta mahdhufun dibuang wujuban kalawan wajib dibuang wajib wa jawabna lapal wa eta mahdhufun dibuang dala anu nuduhkeun ieu mahdhuf alaihi kana eta dala anu nuduhkeun alaihi kana eta dala anu nuduhkeun alaihi kana mahdhuf naon qalu ucapan musannif wa ma kunna linah tadi lapal wa ma kunna linah aya la hidayatullah lamun ta hidayah Allah eta mawjudatun anu diayakeun mah tadaina maka mua meunang pituduh abdi sadaya walhamdulillah alap li anu bangsa lapar gugotan cekugot eta asana ngalam bialati nutki kawan alat ngucapkeun li ajri jamil kana ala kegindingan al ihtiyar anu bangsa pilihan hakikatan dina hakikatna dina kanyataan ai hukman atau secara hukum nama akos ditakdim sakana maksud ngagungkeun dohiron dina dohirna wa batinan ejing dina batinna sawaun kana saha kabuktian eta sana tapi muqabalah nikmatin dina ngabandingan nikmat amla atawa teu muqabalah wa salatai rahmat wa salam kasalamat ay dua regana dua lillahi bi rahmah kawan rahmat muqarana anu dibangkeun bitadimi kawan ngagungkeun wa doa lillah wa doa jeung doa lillahi bitahiyati kawan penghormatan bisalamati kawan kaselamatan mina afati tina sakabeh pancabahya ala sayyidina tetep kajungjunan abdi sadaya Muhammadin nyata Nabi Muhammad Rasulullah jadi urusan risalatan kawan jadi risalah kawan jadi utusan amatan anu nyumaram bagi insi ka manusia wajin jinjin awajin tapi karena jalan kaparadih wa igorihim ejeng kasayanti itu insi jin awajin tasrib kawan jalan ngamu yakin wa
Wasaruhu arisratan Nabi SAW eta bakin utuh ila yaumil kiamah nepi ka poe kiamah. Ayan siu muayan ngahapus kana eta saruhu naon sakun aw syariat misajan ni adami wujudi kana teh aya wujudna eta sakun ahap badau sabada saruhu wa waqa'a jeung tumbiwana subadi saruhu sawinan ngahapus sebagian syariat Nabi bibadi kan sebagianna itu syar'i wa wari itu Nabi SAW eta apa mahlukot pang utama makhluk jabian bagi sakabehna wa yari jeung nyanding ka Nabi sayyiduna junjunan Nabi sadayana Ibrahimu nya eta Nabi Ibrahim summa sayyiduna Musa summa sayyiduna Isa summa sayyiduna wa huwa agit Nabi Ibrahim Musa Isa jeung Nuh eta ul azmi disebut ul azmi eta jalmi anu ngabogaan kapengkuhan jalmi anu ngagaduhan kapengkuhan summa baqiyatul rusul tuh sadayana para utusan summa anbiya para nabi gairu rusul sayanti para rasul summa ruusa al-arba'ah tuh pirang pimpinan anu opat mina malaikat ti malaikat wa hum itu ruusa eta Jibril wa Mikail wa Israfil summa Ajrail summa awamu basakri umumna manusia wa maradu anu dimaksud diin kudu awam itu guru ambisan ti para nabi mina awliya ka Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa asbahim jeung sarupana eta Abu Bakar Umar Utsman cuma awam malaikat oi ka umuman malaikat wa maksud bina ada mina ala ruusa wa murata man tu ita man jama ada anu ngalianan man ruusa arba'ah kapimpinan nu opat kahamrati aras seperti anu mangul aras wa huma itu hammarati aras al-ana aya nama eta arba'atna opat pada kana mangka buktiana yaumul kiamah aya dahum mangka nguatkeun ka eta arba'ah saenggaw taala bi arba'ati uro ku opat anu sajen jadi 8 kakarubin bi patil kaf wa tahfi ro wa huma itu karubin eta malaikatul hafun malaikat anu ngepung bil aras di sekitar aras taifuna anu pada ngubeng ieu malaikat di itu aras wala alihi ka nabi wa hum itu ari eta mukminuna wa asian usatan sanajan maksiat wa tiqadu as-sunnah jeung patekadan as-sunnah naon sih wa tiqadu as-sunnah patekadan as-sunnah eta ana umat Muhammadan sayyidina umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hayrul ummah pangsa sayyidina umat ajmain tegese sakabehna wa sawi para sahabat nabi eta ismu jami'in isim jamari sahib kana lapar sahib di mana sahabiun kawan makna bangsa sahabat wa wa itu sahabiun taman jama lakian papan lakian man Nabi SAW pada nubuat di sabara diangkat nabi di hari hayati dina waktos jumenangna nabi wa a'ma sanajan buta kabani ummi maktum seperti ibnu ummi maktum gairo mumayyiz encan tamyiz wa min sama wa min sama ada Muhammad bin Abi Bakar wa min sama ku sabab eta ada maka ngitung-ngitung ulama Muhammad bin Abi Bakar wa min sama ku sabab itu wa a'ma ada maka ngitung-ngitung ulama Muhammad bin Abi Bakar ke Muhammad bin Abi Bakar sahabian dihitung jadi sahabat ma'awaladat isa ke anakna eta Muhammad qabla wafati same wafat Nabi SAW bisalah sati asyurin kawan tilu sasih wa yamin jeung sabara poe wada jeung ngitung-ngitung sabadu madisina man kajamara ningali man ka Nabi SAW qabla nubuwati sameme diangkat jadi nabi wa mata jeung maut man qabla samena nubuwah adinil hanifiyah
Karena agama anu dicondongan ka Zaid bin Umar seperti Zaid bin Umar bin Nufayl. Sahabian dihitung teh sahabat keneh. Al-faizina anu bagja kabeh. Tawan ngamenangkeun kabeh biridong Allah. Wah ya sahabat ai sebaik-baiknya sahabat. Oh sum tegasna para keparana sahabat. Arba'an opat aladi anu awalau anu ngawasaan iya ladina al-khilafah karena jadi gaganti badan Nabi SAW wahum hari itu ladina eta Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa afdaliyatu aipang utama-utamana eta ladina eta ala tartibil khilafah kawan nutukeun kana katartiban jadi khilafah. Wa Abu Bakar mangka Abu Bakar eta makasa jumeneng eta Abu Bakar pi khilafah dina jadi khalifah sintaeni 2 tahun wa salasata asyur jeung 3 bulan wa asrati ayyam jeung 10 poe berarti anjeunna jadi khalifahna teh 1 tahun 3 bulan 10 poe. Umat adapun ayu habadame tamaka sajumeneng ieu umat fi khilafah dina jadi khilafah sasinina 10 tahun wasita ta'asyuk jeung salah jeung genep bulan wasamai taya ditambah 8 poe. Wa Utsman maka saeta jumeneng ieu Utsman di khilafah ihda sarota sana bagaimana 11 tahun ya. Wa ada asaro syahron wa ada jeung 11 naonana syahron bulan watis ata ayam 8 poe. Wa ari jeung Sayyidin Ali eta maka sajumeneng ieu ari di khilafah akbasini 4 tahun watis ata asyuk jeung 8 bulan wa sabata ayam 7 poe summa rai akbah kuwi itu anu 4 eta baqiyatul asyar sasasan sapu mubasysyirin anu dibubunga ya asal bijanna fa asy-syura wa umma itu baqi asa eta Talha sahabat Talha wa Zubair wa Abdul Rahman ibnu Auf wa Sa'ad wa Sa'id wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah summa ba'dahum eta sabadana baqiyatul asyar ahlud dar ahlud dar mana ahlud dar hae jaron garuman santi jama dukion cetakan man wa kuma isa kabena eta ahlud dar eta kebono 40 naonana rajulan lakina kumilan disampungnakeun ieu ahlud dar di Umar bin Khattab kawan Umar bin Khattab. Allah.